Anjir genah deui. Peragangan kos atlet cat. Jeung lah Jack. Capek lalu mah lain Jack. Mana apa ini situasi nu keur rame. Situasi kerame kumaha aing kuota gitu kabeli Bang. Paling gawe sia. Gawe gak bisa euting mah apa sorangan aya keur aing eueukeun susu budak, eueukeun susu indungna. Jeung kudu apa mah sorangan ieu maneh. Ayeuna harga beas geus siga kumaha, tinggi sekali anjing cigarap ABG. Alhamdulillah ya. Kalau alhamdulillah sih mah aneh. Apa nari aing mah nya udah kolot aing mah tani. Jadi kesempatan yang petani mah diberi harga beas mahal teh panen bati gede. Kalau mau aing lamun diberi 1 juta anjing 1 kilo. Alhamdulillah jika Aduh nyaho gaji aing geus temahi kali itu kana ieu 1 juta 1 kilo mah atuh lain ge. Alhamdulillah nyata mah pemilihan massal. Terus mah aya generasi di Indonesia teh dimahalkeun kitu. anjing dulu si objek tuh. Anjing eta mah Wah, istri anjing lipu angin apa tong dikanten ini. mah aing. Kok mah selamat sia ditanya. Aing jabat buka duit. Aing bos aing. Senggon nanti. Kuat? Iya masih beli beas. Cek Warung oge anjing. teu nanya aing mah teu nanya saeutik teu nanya anjing. Sidikan oge ayeuna mah mahal. Keun bae we aing mah ayeuna mah rek darti kotok mau beas. Rung dulu anjing mau balik geus bere udur anjing ngarati di ieu sia. Ya anjing replasi lowong coba teh mah. Boleh ulah udud dik. Boleh ulah udud. Sabaraha batang? Gocapeun boleh ulah udud pokona mah. Siap Jack. Kana duit mah da anjing. Cek aing dipikir-pikir usaha teh eleh kudu bonge anu. Aisyah dua poe we aing ngelinjung gitu mah setruk anjing minta Aisyah. Allah aing bagian si eta datang aing dak we duit. Pusing anjing. Jack jadi mah panas anjing urang pindah ka dieu dari itu. Naon sih mah? Anger-anger kene kelatang aing mah kasari poe kieu anjing. Apaan tadi mah moe tonggong anjing ayeuna moe tarang atuh. Ayo oke. Panas kita datang. Cek aing oge. Wis kalimat bedal. Kita mana Wah, tadi di itu ya. Pulangan cenah Jack euy. Ayo kieu teh. Di mana-mana jauh pulangan mah kudu duit leutik atuh. Sia mah. Aisyah duitnya sabaraha? Gocap. Eta barangnya sabaraha? Gocap. Ai disijat sabaraha duitna? Gocap. Pas berarti bebe. Panci kurang oge mun hayang aya pulangan duitna kudu leuwih gede. Ari siksa sih mah. Macam singkeun samanya. Belegug anjing. Pusingkeun sama. Jangan lupa follow, like, komen, dan share.